Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dang wadai sarang sim kuring Mang Kevin uday alias Engkus anu pangganteng natea sa Zimbabwe saur sim kuring. Dina dinten ayeuna sim kuring saja midangkeun deui dongeng Sunda anu katunda sababaraha dinten kamari. Dongeng Sunda anu janten judul Si Bogel episode 21. Mugi-mugi dongeng anu saja dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbeberah kana mana. Kanu nuju didamel dina wangunan kade hati-hatinya ulah lali kana salatna. Yah, pamirsa. Supados teu nyangkorong teuing kana waktos hayu urang dangukeun sasarengan. Kumaha jucungna ngeunaan Si Bogel episode 21 teh. Come on. Sanggeus Si Bogel ngomong kawas kitu ka si Susilo. Si Bogel teh ngomong deui ngabejaan ka si Susilo. Kieu Mang, hampurannya tadi abis sempet kasar. Hampura ieu mah. Kieu Mang. Kieu jujur abi mah teu ngarti kanu omongan anu ditepikeun ku Mang teh. Ku Mang Silo teh. Da abi mah ka dieu teh erek nyokot barang Bang. Panan erek nyieun sapu nyere jang sasapu di buruan imah. Tapi ngadak-ngadak Mang ngomong aya mustika. Da abi mah bener Mang. Teu boga mustika nanaonan anu teu padutan anu cek Amang kitu teh. Da teu apalnya tapal nanaon kuring. Jadi mendingan geus anu mah Mang Silo teh anu mah geus teu sanggup. Panan dina kaayaan teu wala kaya. Mending urang anggusan memang lah. Ulah diteraskeun deui. Da abi ge atuh embung atuh kudu adu jajateun jeung nu teu wala kaya Mamang Sok kumaha Mang? Ceuk Si Bogel pokokna teh kawas kitu. Susilo anu keur beungeutna teh pinuh ku getih lumeh tina irungna oge dina bahamna kaluar getih. Bari panonna mah nenjok ka anu lain ka tempat lain mainna teh nembak ka Si Bogel. Jadi jadinya teh ada yang nganggesan nangges ai kitu mah nangges yo tanda sawatu sim kuring lah ana mah geus teu bisa kumaha yo aduh non oke teu bisa gerak boro jang bisa nyatu ngising oke teu bisa geus we tanda sakuring mah ngeunaan dina awak maneh aya mustika aya eta pokona mah gitu cek sim kuring mah. Cek Susilo ngomongna teh kawas kitu ka Si Bogel. Si Bogel ngadengin Susilo ngomong kawas kitu teh. Tuluy nanya ka Susilo anu keur nyobaan ngagerakeun leungeun tapi leungeunna teh geus teu bisa gerak. Komo sukuna sarua teu bisa gerak oge. Kieu Mang. Amang enak geus teu bisa gerakan. Leungeun teu bisa gerak, suku oge teu bisa gerak. Anu mah kieu anu mah urang nyeun perjanjian we anu mah.
kumaha paminya mang ku abi dilandokan diubaran jadi bisa nangtung jadi bisa leungeun bisa gerak deui tapi make hiji syaratna amang teh ulah kana jalan salah deui kudu nurut kudu tobat tina kasalahan tah kitu mang sok lah Mang Silo kumaha tah cek si bogel mere pertanyaan anu jadi syarat lamun Susilo erek dicagerkeun teh kudu daek tobat ngadenge si bogel ngomong kawas gitu Susilo teh ada kerung oge mah teh bari ngegel bibir tas gitu pok ngomong kasih bogel sok oke lah alright lamun kitu mah sok kuring adek tobat tapi ieu cagerkeun heula kemun geus cager sing kuring dek tobat nurut kana naon anu jadi pasalahan teh cek Susilo antukna mah manehna teh leuleui daek nurut kana syarat anu diberekeun ku si bogel lamun erek diubaran sanggeus ngadenge Susilo ngomong kos kitu si bogel teh kawas ucing anu dibere lauk emas anu segar keneh atuh kawas dedaunan anu katebak angin leutik anu ngaheliwir karasa kana hatena teh jadi geunaheun oge kana ceulina si bogel ngadenge kawas kitu teh sanggeus kitu si bogel ngomong ngasau katuh ayeuna urang di ubarannya benernya kan lamun dirinya ngabohong dek ngabohong kukuring ya bakal dileuwih parahkeun deui kawas leuwih teu kieu kumaha si bogel maik nanya deui saacan dilakukan tindakan ngubaran si Susilo ngomong deui atuh nembal kana bieu nu ditanyakeun ku si bogel nya oke siap asalkeun awak kuring bisa nangtung deui leungeun kuring bisa gerak deui jeung teu nyarek deui lah ya sanggeus si Susilo ngomong kawas kitu si bogel teh tuluy main teh nyangkatkeun awakna Susilo anu tadi nangkara ngababengkang kapanasan ku panon poe sut disusut heula getih anu kaluar tina irung tur bibirna Susilo teh eta ge disusutna make daun cau nu aya dina sabeudeureuun kebon Mang Usen sanggeus kitu sanggeus si Susilo ditiupkeun antukna si bogel teh mapatkeun ajean pangasih anu geus dicangking ku manehna meunang ilmu ti bapana baheula kunyam-kunyam babacaan si bogel teh sanggeus kunyam-kunyam tuluy si bogel teh meremkeun panonna bari dimimitian maca bismillah sanggeus kitu leungeunna teh dua leungeun si bogel nu kenca jeung nu katuhun teh ditempelkeun kana walikat si Susilo teh kungsila Susilo teh anu ngarasakeun tina leungeunna si bogel teh rada muringis nahan nyeri tukang sila keluar hawa tanaga lapisan tiis tina dua leungeun si bogel nyurup kana liwat tina walikatna nyebar kana sakabeh
awak ti Susilo. Tekung sila si boga teh beunta deui tuluy ngaleupaskeun leungeunna tina wali kana Susilo. Sanggeus kitu si boga teh ngomong ka Susilo, sok mamang gerakkeun leungeunna ronana. Tas kitu cengkat nangtung, sok bisa ayeuna mamang. Cek si bogel ngomong kos kitu ka si Susilo. Susilo nu ngadenge si bogel ngomong kos kitu teh maena teh ngarasa bunga kana hatena. Sanggeus kitu digerakkeun leungeun anu kencan nu katuuna teh. Bener eta mah. Ngadak-ngadak jadi bisa gerak leungeun Susilo teh. Kawa sabihara-sabihari deui. Tuluy kekeupeul leungeun. Oh bisa ningannya. Cek Susilo teh. Sanggeus ngagerakkeun dua leungeunna Susilo teh. Munia hudang. Cengkat deui. Tuluy nangtung. Alhamdulillah bisa ningan. Cek pamikiran si Susilo. Sanggeus kitu Susilo teh dina kayan kabungahan kos kitu teh maena teh ngomong ka si bogel. Aduh, alhamdulillah Jang, alhamdulillah waktosna saep. Cak urang tunda heula pamirsa ngeunaan si bogel episode 21 dinten ayeuna teh. Sim kuring Mang Kevin Uday alias Engkus. Nyungkeun dihapunten bilih aya kalapatan nyarios di sim kuring. Maklum sim kuring mah ukur pamula. Mugia dongeng anu tadi tos dipidangkeun ku sim kuring teh janten panghibur oge pangbebenah kana mana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emon.